Oh, nanti yang ngejedok bae di dia. Kemana deh? Pira kukul kacubluk. Ngising ngaranna teh mah kacubluk modal. Anehnya, aja lemah doang teu boga salah. Ari akang salah nanya ka Nyai. Nan kajadian keur kamari geus poho. Oh akang swear kewer-kewer. Kamari akang geus ngomong mun teu lope ka Nyai. Ceuk akang kawin jeung Nyai ngeun hayang kapakayana doang. Keke. Beraku akang ngomong gitu ka Nyai. Ulah sok pura-pura poho Kang, kuari ge ngahiang bae dina ceuli Nyai. Lamun akang geus bener ngomong gitu ka Nyai, nyin nyeri hate Nyai, nyin ngahiang dina ceuli Nyai, akang minta hampura ka Nyai. Babari anaknya minta hampura. Kamari mah akang nyaan nek ku galedeg halodo. Teu nyadar eta kamari mah keur mabok. Akang mabok kunaon? Mabok ku itu tuh ku puak minatu laknat. Atuh akang kesising bahal dibokok atuh awak akang kapilengan. Oh, akang ngomong keur kamari eta dalam kondisi mabok. Heuh Nyai, nyaan akang mah teu sadar. Oh, lamun kitu mah bisa dihampura saeutik.